Assalamualaikum Sampurasun Bray Pedakti Salam Simpuring Mang Awa EAE Pasti di EAE Channel. Saya nu nanya guys seberapa subscriber na cenah channel karek ke 100 ge acan kamari ge 100 leuwih tapi ngurangan deui teuing kunaon meureun ya memang teu hayang we gitu tapi keun we bae lah da eta mah lain jadi patokannya lain jadi udagan lah nu karitu mah gitu rek loba subscriberna rek henteu paduli teuing lah mun cek si Mang Ade teh pokona mah lanjut berkarya we berkarya gitu berkarya berekspresi eta pampang nama bari diajar da intina mah bari diajar ieu teh diajar kumaha carana dihareupeun kamera kumaha ngomong dihareupeun kamera gitu ande ayeuna urang ngomong di hareupeun kamera da karena kesorangan wani ngocoblak siga kieu beda deui meureun teuing ke lamun misalna syuting di TV cantang tuh orang bisa teuing teh nyawa pokona mah support terus lah channelnya EAE channel ieu supaya berkembang supaya terus berkarya berekspresi mudah-mudahan kapayuna mah sing lebih kontenna lebih naonnya berbobot gitu kan. Gitulah pokoknya nama Bray nya terutama ke barudak ngora anu aya di Sunda khususna sok lah terus berkaryanya eta pangpangna dina musikna dina kesenianana ulah cek video nu tila pernah dibahas ulah sampaikeun ka seni jeung budaya tradisi Sunda teh kagiring ku budaya deui eta makanya orang resep pisan lamun aya barudak ngora pangpangna anu masih resep karena kesenian Sunda atau tradisi Sunda hebat teu kudu era komo di zaman siga ayeuna seni Sunda geus hampir ti kerelep lain geus hampir deui emang ti kerelep ku seni budaya batur lain ulah resep kana seni batur paek wae heug wae ngan ulah poho ulah leungitkeun ulah ninggalkeun ciri tradisi seni urang eta unggul tare omat tong hilap anu can subrek piraku sok di subrek diklik tombol loncengna ulah hilap oge komentarna eta pangpang komentar kritik saran atau naon lah masukan ide ditungguan pisan. Oke, nya itu Bray. Nuhun ka dulu Braya nu atos sabrek nu masih kena setia di EAE channel. Nuhun, hampun.